Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun kisah Ki Bahlul Balaga Edan. Yuk urang simak bareng-bareng. Nyana kieu bae ditanya ku Tuan Raja. Manisbuk sangaran anjeun. Ana Khalilur Rahman. Cik Tuan Raja. Sa? Khalilullah, kekasih Allah. Cicak Tuan Raja jangan pangkat Khalil mah Ibrahim. Ana Ibrahim. Cicak Tuan Raja dasar edan. Ih, kabehan edan. Oh, cek Raja hese ngobrol jeung edan cek edan. Ya, anu edan jeung edan mah sama-sama kita saling menghargai lah. Sia cek Tuan Raja. Sesama orang gila jangan saling sliding. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika jelema baheula teh di Baghdad edanan edan kadeuleuna sinting asal didatangan ku jelema lumpat asal didatangan ku jelema belumpat ngaranna Bahlul ente Bahlul kan lantaran kebelah dieuna makin parah sintingna ki Bahlul teh diamankan sebab numantak diamankan kuari geus mengarah ke pengrusakan nu dirusakunya anak kantor asal liwat ke kantornya nama mau martil we kacana trek Bahlul ya teh melonnya secara zahir kayak dikepung batas edat kemenang saminggunya nolol deui ka kota ayo mana deui gua geus sia mana deui gua berlaga edan nya teh aseuh tak tuh aya anu lawang diragaji lawang kantor jelema negara anu diragaji waktu dikepung kulantaran geus loba kantor-kantor anu dirusak jadi ditangkap akhirnya ditangkap penjara seri bae di penjara ge ngaco bae cenah di penjara ge ngaco bae. Akhirnya raja datang kan ke dinya ngalayan nu edan jadi di rumah sakit edan atau di penjara orang gila. Ya raja biasa raja mah tuh cari muka kan di mana-mana gitu. Bu abeh kapake ku masyarakatna raja makan gitu bae tiba heula lagi. Boro-boro raja tukang pidato kayak gitu. Deres ya ada pidato si eta. Aduh. Kiai lain, raja lain, yang kalem blon pan. Atuh parah dah. Orang itu mah edanan di Medan beneran. Nah, eta raja ngalayan hiji. Ah, iya parukan raja nusuk ngarusak ieu. Nusuk ngarusak kantor. Iya. Nyana kieu bae ditanya ku Tuan Raja. Manisbuk sangaran anjeun. Ana Khalilur Rahman. Cik Tuan Raja. Sa? Khalilullah, kekasih Allah. Cicak Tuan Raja jangan pangkat Khalil mah Ibrahim. Ana Ibrahim. Cicak Tuan Raja dasar edan. Ih, kabehan edan. Oh, cek Raja hese ngobrol jeung edan cek edan. Ya, anu edan jeung edan mah sama-sama kita saling menghargai lah. Sia cek Raja. Sesama orang gila jangan saling sliding. Pinter dah. Tuh karena Bahlul. Ya Allah. Tapi cek Raja boleh oke ucapan saya nu mamtak hajung aku Khalilur Rahman Khalilullah Ibrahim memang benar Ibrahim dipanggil ku raja
haju dibale disalamatkeun ku Allah. Ibrahim ieu Khalilullah Khalilur Rahman dipanggil ku raja dijebruskeun ka penjara salamat cek geuna teh tina karamean dunia sarua itu Khalil Ibrahim Nabi ieu Khalilur Rahman cek geuna sarua salamet cek raja ngaco tapi bener ya budak malah kula melewi cek jalan sebab aya Khalilullah Nabi Ibrahim mah jelas sama utusan Allah ai kula makan jadi salamet kula nu jelas tuan raja ge salamet ti kula salamet ti raja salamet ti kula sama-sama selamat kula teu ngarusak jeung teu pernah ngomong di sebab di penjara tuan jadi ngeunaheun teu pernah ngadenge pengrusakan baik ucapan maupun fisik jadi kan salamet tapi di akhirat awas kula dek lapor ke malaikat dek naon sebab tuan raja ngaedan-edan kula padahal nu leuwih edan adalah tuan raja. Mana dokter? Coba. Cak tuan raja, coba aing tes ye edan teu. Edanan mana jeung nyana? Cak dokter teh atuh edanan nu di penjara, cak edan teh tuan raja bentu sieun atuh dokter ka raja mah. Oh, atuh dokter bisa di penjara deui. Tuan raja mah sehat. Ya, dokter tiba lagi garoblog. Sieun garaja kiai sadarian garaja kabeh. Sebab naon harapanana dunia dan dunia. Selama dunia nu jadi muarana seperti eta bae. Jadi kula mah sehat. Sehat cek dokter teh. Coba itu. Coba periksa. Sehat apa henteu? Periksa ku dokter. Jantung segala. Dokter ge kaget. Sehat. Cek dokter sehat. Pikiranana bari susurian cek dokter teh. Sebenarnya sehat. Cek medis ini sehat. Denyut sehat. Wah, edan. Tuh, kan dokter ge horeng tiba heula teu beres. Nu edan dinten-ten nu teu edan di edan-edan. Cek nyana kene teh cek bahlul. Edan kan? Ya edan. Iyalah. Raja sehat kan? Iyalah sehat tapi edanan nyana. Coba cek penasehatna balol sia nyebut edanan raja kunaon kula manu mantap kuari edan teh emang jelas edan tapi tuan raja mah edan teu ngakurat edan ai kula mah edan teh ngaku edan sebab kula mah hirup teh salila di dunia embung maksiat ibadah bae ka Gusti Allah datang ka hatetengan ka Allah hungkul pasti disebut mah edan. Ai tuan raja mah dahar ti Allah, sehat ti Allah, gerak ti Allah, tapi kunaon lain pake ka Allah tah nu edan mah nyana. Deh. Cak penasehat bener oge gitu. Aduh. Mata bener oge diasukeun ke penjara penasehatna daraja ngaedankeun ka aing goblok tuh raja teh tiba heula mah kos kitu tapi geus bubar tapi raja ngalamun jajakna edanan aing aing hirup ti Allah gerak ti Allah sehat ti Allah rezeki ti Allah tapi pakainya bakti lain ke Allah bener aing edan aing waduh lamun raja na edan berarti kan kahandapna teh ieu anak buahna tuh cak senjata berarti kan lurah bupati gubernur polisi raja kasihan nu ngarajakeun entah aredan kabeh da iyalah bahasa waliullah mah masya Allah menusuk hati
Nah gorenganan tiba lagi jelema-jelema anu dehes ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah mah jauh jeung pamarentah sebab duitna najis. Di mana kiai masih keneh daek ngadahar duit pamarentah kiai najis. Ulah nyila ka dieu biasa bae sih. Aju narik perhatian ulah. Biasa bae. Maksudna aja kabehan ieu. Tah. Masyaallah karim. Kok cenah kiai aya kitu mah beureunan bahaya lamun pamarentah saha nita eueuh. Nita aya da Kangjeng Nabi ge raja baheula teh pamarentah, sahabat teh teh ngurusan negara. Tabiin sarua urusan negara. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita jadi penerus, pengurus. Tetapi sing hade urang ngurusna demi Allah lillah apa lain lillah. Sakitu. Dihirupan ku Allah pakai kamana ya hirup, dirizkian ku Allah pakai kamana ya rizki, dibere wilayah ku Gusti Allah pakai naon ieu wilayah kayak kuari mah ya kuari bisa nutup-nutupan susumputan main ucing-ucingan tapi engke ketika di sidang di hareupeun Allah Rabbul Jalil saha nu bisa ucing-ucingan. Cak raja bahlul kaluarkeun bahlul kaluarkeun jakena teh tuan raja kaluarkeun mah atuh ieu mah kantor beak kajen dina kumaha nyana bae geus pokona ge aing kapikir jakena ieu kapikir tapi edan tapi bener omonganna jai kiai Golkar mah bener tapi edan kiai nu ceramah kitu kos tu bener horeng edan jakena tah ki PDI kiai PKB araredan bener tapi edan ieu mah edan tapi bener geus antepkeun kana ngarusak diantep ke dikaluarkeun deui aju nyanyi nyanyi moal dibejakeun ku aing nyanyian sarua jeung nyanyian Oma Irama malah insyaallah nyahoangan begadang doang dasar si oplo aduh yang benar di penjara aku makan nyanyi bisa nah kurang nyaritakeun bahlul nu edan resep coba kurang lagi edan sepotong bae tenang tara datang ieu tamuna ih kecrek teu mawa naon teu mawa sia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakit pangajian tina guru urang, mudah-mudahan manfaat kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.